Sampurasun. Aduh, lepangkeun ni sim kuring cepot nya salaku wakil di kelompok 5 ite baris ngawanohkeun heula ieu kelompok 5 teh saha wae. Nu kahiji nya aya Kang Nandi Sanusi Muhammad Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kadua aya Teh Alda Wardatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu katilu aya Teh Denisha Yulianti Sugana. Sampurasun. Terus aya nu kaopat Teh Imas Melasari. Sampurasun. Nu pamungkas aya ieu hudang teh. Tah ieu nya Chef Chandra Nugrah Setiawan. Ulu. Sebenarnya saparakanca di kelompok 5 teh baris apresiasi nyata Gending Karesmen Sikabayan. Lokasi nanti nyata aya di Unpad di Pati Ukur kitunya gedung kebudayaan. Kumaha cenah saritana kumaha lalampahanana hayu urang sakseni ku sarere. Yuk ah. Aduh. Gending Karesmen Sikabayan. Gending Karesmen Rinenggasari opera Sunda atau drama suara nyata seni drama khas Sunda anu dialog-dialogna ditembangkeun kalawan dipiring ku pirigan lagu jeung gending gumantung kana kebutuhan teks jeung caritana. Gending Karesmen asal natina kecap gending anu hartina musik atau rupa-rupa tembang. Atuh karesmen hartina teh kaendahan anu dihasilkeun tina waditra atawa gamelan. Ieu kasenian museur kana ngagabungkeun atawa ngahijikeun rupa-rupa unsur seni saperti seni sastra, seni drama, seni sora jeung seni karawitan. Seni sora atau tembang anu nyangkaruk dina dialog anu ditepikeun ku tokoh teh ditembangkeun kalawan dumasar kana aturan pupuh atawa sekar tandak tur sekar merdeka. Seni drama anu dipidangkeun ku palaku luyu jeung karakter anu diperlukeun dina naskah caritana. Satuluyna anu mimiti ngawanohkeun istilah Gending Karesmen ka masyarakat umum teh nyaeta Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata. Dina tahun 1820 genep ajeuna mintonkeun harita teh anu judulna Sarkam jeung Sarkim anu dipintonkeun di pendopo Bupati Sumedang. Kabeneran harita teh bupatina teh anu mikaresep pisan kana kesenian Sunda, utamana kesenian Sunda tradisional lokal. Sanggeus kitu istilah Gending Karesmen teh dikuatkeun deui, ditetegkeun deui ku munculna Kongres Basa Sunda K2 tahun 1827 anu diayakeun di Society on Genegen. Ayeuna mah disebutna teh Yayasan Pusat Kabudayaan atau YPK Bandung. Gending Karesmen Sikabayan karya Bapak Haji Koko Koswara jeung Bapak Haji Wahyu Wibisana kalawan produser Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia anu diauban ku Unpad jeung Yayasan Cangkurileung Mang Koko. Atuh sakumna pamain jeung wiyaga nyaeta ti Unpad jeung Ganda Mekar. Nu jadi Sikabayan nyaeta Kang Soni Riza, anu jadi Ambu Kabayan Elis Rosliani, kalawan opat lanjang Irna Dewi Dina Fitri sareng Vivi. Opat bujang Arif Dendi Gugum jeung Gunawan.
anu dina leunjeuran caritana matak ngahibur nu lalajo kalawan teu tunduh dina nongtonna. Anu ngabalukarkeun alus pisan kanu lalajo jeung ka masyarakat anu mikaresep kana kasenian khususna gending karesmen. Dina caritana matak ngirut nu nongton, kitu deui dina pintonanana endah kalawan profesional. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan, bangsana oge bakal ruksak. Kukituna urang anu khususna urang Sunda wajib ngamumule tur ngariksa budaya urang Sunda, boh basa, boh seni jeung budayana. Siapanya sama lalaki? Dikumpulkan sama sisi, Apa sih? tapi masa sisi apa? Untuk ayo kan senang sekarang seminggu di Kayak bisa gitu. Tapi karena tergantung ya pemimpin amun Ada kesan pesan nih. Sampurasun. Sampurasun. Abdi Imas Melasari. Simkuring Nandi. Kuring Alda Waratujana. Kuring Denisa Yulianti Sugana. Saji kelompok 5. Trisno Apresiasi. Geni Karesmen Sikabaya. Ieu pintonan teh hade pisan, resep pisan gitu. Pagelaranna teh emang saya pisan di pertengahan oge entos rame. Lantaran didukung ku sababaraha sapertos lampu, terus dina ngamainkeun gamelan, terus dina sonten anu halimpu pisan gitu. Pada mah saya pisan nuhun. Hatur nuhun. Mugia nanjer deui dina kasundaan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kabayan di tempat virtual luar biasa pokoknya. Sok sanajan ngalewatan kawin itu dari karismen ngalewatan kawin tapi luar biasa. Molotok pisan karena penonton tadinya si cerita-cerita kenapa pisan. Pokoknya mantap, sukses terus kangge rombongan Gering Karesmen Sikabaya. Bisa dalian ini. Bagas gitu untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon naku naon salah naon hayang guru bukan